Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kasadayana, perkenalkeun nami abdi Muhammad Raditya Bagus Hamdani ti kelas 10 hiji. Abdi rek maca dongeng anu judulna Gagak Jadi Hideng. Dongeng Gagak Jadi Hideng kaasup kana dongeng fabel. Gagak Jadi Hideng kacaritakeun baheula dini hiji tempat aya oray naga keur nau balong. Sungutna ngegel kana tangkal huni, buntutna dibrilitkeun kana pancuh tambakan belah dieu. Awakna malang dina balong tea tuluy diayunkeun goplak dipake nau baloing tea. Teu kungsi lila balong teh saat laukna sing kocokok loba, jol datang Gagak kadinya haritamah. Gagak teh buluna bodas ngeplak. Ujuk-ujuk corok-cok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu barak dana mah. Ku oray sanca katempoen Gagak maling lauk. Guat digenggerehkeun tapi Gagak ngalah. Beki ngahajakeun atuh oray ambe sebrut wae bae diudang Gagak teh. Gagak teh hiber ku orang diobrot. Gagak teh bingung da diberik wae siuneun katewak. Kabeneran aya nuker neulem digebrus bae Gagak teu asup ka jeroan pijanaan. Atuh ari muncul deui teh geus lestreng barang jol oray sanca teh panglingeun da jadi hideng lestereng. Pok weh oray sanca nanya, mahlik hideng maneh nempo sakadang Gagak teu liwat ka dieu. Gagak teh sorana digedekeun, ngomongna oge basa Betawi. Da sieunan katara enggak ga. Tah kitu sasakala na manuk gagala buluna hideng jeung sorana Gagak. Watak anu Gagak jadi hideng teh kahiji Gagak bader sok daek nyopet teu bisa digeregehkeun. Ti dua oray sanca getol daek usaha rajin. Tempat dan latar caritana zaman baheula di hiji balong nu loba laukan, leuweung, langit, alam sabeuderan Gagak. Palakuna teh Gagak jeung oray sanca. Galurna teh maju. Amanatnya ulah sombong ku kaendahan atawa kaunggulan nu dipiboga. Kamohalan Gagak bisa boga bulu bodar gelis. Bulu Gagak robah warna jadi hideng lantaran hukuman ti dewa. Gagak bisa ngobrol jeung sasatoan sejen dina carita. Sakitu ti abdi, hapunten bilih aya kakirangan ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.